Hayo di video orang ayeuna, orang arek ka mana coba? Yap, bener pisan. Jadi kamari orang teh diajakan ku babaturan orang ka salah sahiji tempat anu keur ngetren jeung hit pisan di Karawang. Gaya. Karena iya yang maksud gue, orang numpak doser nggak? Yang numpak doser nggak Lina. Wah, etang euy, jalan etang. Saenggeus 20 menit perjalanan, akhirnya orang tepi oge di tempat tujuan. Tapi didinya orang langsung melohok ningali pengunjung anu sakitu lobana datang ke tempat ieu. Orang langsung neangan tempat parkir jeung nunda motor didinya, terus langsung foto-foto. Oke dulu saya orang ayeuna aya di salah satu tempat anu Ya di Karawang. ngetren di Karawang ngetren pisan, di mana tempat ieu karak aya nu ngupload seorang langsung booming sa Karawang infoeun. Pokoknya ieu tempatna ya di kawasan Artanya betul. Di kawasan Arta di dieu. Jadi lagi jam 4 arek jam 5 masih rame keneh. Urang teu nyangka pisan, ternyata di tempat anu begitu gersangna di tengah-tengah kawasan industri aya tempat anu saindah ieu. Halus pisan jaker spot foto, backgroundna oke, juga di mana gitu, pohon kering. Wow, halus pisan pokona mah coy. Ayeuna geus jam 6 sore geus maghrib, tapi tempat ini masih ramai coy. Aneh kan mantep arti pisan aslina ya. Jadi jaker maraneh pokoknya jaker maraneh nu orang Karawang khususnya lamun can ka dieu berarti mana lain orang Karawang coy. Karena di dia adalah tempat anu mantep pisan jaker dipoto background oke. Pokoknya ka dieu nya bisi diurugan manten. Tak kitu wae video ti urang ayeuna, hatur nuhun tos salajo. Pokona mah eta tempat recommended jaker maneh anu khususna orang Karawang. Hatur nuhun, tong hilap di like, di komen, jeung di subscribe nanya. Oke. Entong nempo segala sesuatu di luarna doang. Anu emang katampakna goreng, gersang, tapi tempo di jerona. Di jerona aya keindahan anu tersembunyi. Salam lestari, salam dulur.